gitu tak wajib tumaros kama cici aduh ampun teh kakang Semar maaf berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak anu sakitu dedeh ulas asih ka kaula kaya deui Allah Pangeran di dunya teh lintang ti salira kakang Semar punyungun kaula semakeun kaula dama-damaeun kaula atuh cenah soal kakayaan da puguh kaula teh leutik teh dipepele ku dunya Mas Picis kumarin sing inten jumanten hoyong naon paripaos nama burung laksana sumunda putri raja mama terah menak ayeuna ditikah ku bapak anu sakira regedna dicanak oge di bumi anu sakira yodna uyuhan mah taral oge mun kitunya istri teh uyuhan betah dawala kasenangan jeung kabagjaan teu bisa diukur ku dunya wungkul tapi kadeudeuk kanya bapa maneh anu blok-blokan ka teh luar biasa dawala nya nate lahir batin tembus di dunia dugi ka akhirat atuh sanajan kaula ulun kumaula kasalira nate aya di pangeran di dunia lintang tilu jadi salaki sarebu hingga matak dewek membuka pemajikan geus yen teu mangi sarama nya kitu sing rayagan yang anu kitu pamajikan sawangsuna bapana kumaha dituturkeun kaula teh betah keneh pura-pura haseum dengan apan jodoh bapak teh anu awal jeung nu akhir ya eta oh syukur dume bapak teh pan mawa anak sampuran satilu-tilu si cepot si dawala si gareng hah parantos jadi anak kaula lahir batin astra jiga dawala jeung nalagareng yana mama sok dirungsing ngapoe aduh sawajarna ka hidung mana kita kadengeun mah geuning teu wanieun yang eta nikmatna kabina-bina dirungsing ku anak jangan ketos gini naon sia teh seuri nya eta dumeh anak bararaong da abdi ge mah lahir batin dunya akhirat paripaosna nya kama teh teu asa ka anak sampuran malahan dina hate teh leungitkeun nu kitu mah leungit mah teh inung abdi pujaeun abdi punyungan abdi semakeun abdi dama-damaeun abdi tong disebat anak sampuran mah inung abdi asli abdi putra mah asli syukur tah dibawa kesanan tanya sajabana ti kitu urang teh sasati percaya ku masyarakat di dieu sabudeureunana kampung Tumaritis desa Kena Gorowong dewek teh sasatna diangkat ku balarea jadi ais pangampi jadi pupuh lemur kepala desa sumuhun taku kituna sumuhun Pak Kades kumaha dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja Juragan Arjuna kumaha di daerah Madukara ayeuna teh duka ka mana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari ta urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab kana kasalamatanana atuh urang teh kudu we usaha mah kumaha carana tatanya kaitu jeung ka dieu pangaulaan Juragan Arjuna heeh Juragan eta teh nuju alitna maka kasihna teh Permadi Den Permadi popondok nama Den Mardi teh nya Den Mardi
Dituliskeun nama Mardiano teteh. Iya. Nah, kalau orang Jawa lain asli teteh putra daerah. Orang Sukanagara teteh. Tanya we ku bahasa Sunda grepek halus ngajawabna. Putra Pak Abbas teteh putra Pak Abbas Adhar. Eta teh. Haji Abbas marukankeun teh. Pimpinan seni teteh DKI Jakarta mah. Syukur jak, syukur. Ayeuna ge teu nuju ngadangukeun na TV-na. TV naon? TV nu bade dipasiekeun ka abdi. Siapa dah kitu wae. Tah kitu juragan Arjuna teh. Juragan Margana. Teu aya ayeuna teh sumuhun. Kitu. Tah keukeur mah mikiran eta dewek teh katurug-turug si cepot unggah adat. Sumuhun dapat ditanya ge ku abdi cekeng kunaon aa teh atuh. Aang teh pilih aya kapalai aang sok blak-blakan teu perlu nyaho cenah si laing mah kitu. Ngaritmu ngaraban domaanmu duka kabungbulengan ku si seta bae gitu. Gitu jika Peda karacunan sampe pan sidik digentian ku hoan. Bagur hoan mana anu sipit gini cara abdi we da saturunan teh jeung abdi. Ti Haji Mahmudin mulieuna ge. Jadi pulan sieun teh nya ta ulah kitu cing. Bisi aya kahayang gitu kakolot mah bebeja ulah cara bebenyit teuing. Da si cepot teh geus gede. blak-blakan. Ulah Blak-blakan. Ulah suku salinu cing pangneangankeun ka dieu ceuk dewek bisi pajar teu diperhatikeun guru jadi kolot. Dikira perhatian wah. Apar kewajiban kolot mah geuning nyakolahkeun ka diri tepi ka ngawinkeun eta geus gawa. Kewajiban dewek bisi aya kahayang cing pangnanyakeun atawa langsung calukan ku silin ka dieu kitu ceuk indung silaing jeung ceuk dewek. Cing bisi hayang naon-naon bebeja. Ieu mah kolot indung sia nepi ka katatanggo teh ngai magrib teh pangi-pangi tina tangka-nangka we. Iya. Nya tangka ayeuna. Tu geuning itu. Tuh. Jang. Astaga anak maka dia jang. Ya udah. Sahur bapak ka dieu cenah. Sia bicarekan. Moal. Ka dieu. Salikna di dieu yeuh. Teuing dibawa si Isar kitu. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes ya ka dieu anak king. Heubeul mate teh papangih ka dieu. Ka mana wae ari maneh. Coba kopi hancur bapak. Tahu cerik jang. Diterima. Coba kopi hancur abdi juga. Aduh, tobat teuing anak king astajinga anak majang nuhun cu cager. Di mana wae ari maneh mah teh lain kuna naon cepot. Berjanjang kamu. Pegangan sama. Kau jadi ini, lainnya.
betul sedih aja sih juga milu sedih kan Itu kan kalau aja kan. daya apa besi ayang kahayang bebeja segala rupa oge atawa ieu teh dulur dawala teh pikeun batur pakumaha itu apaan jeung kuring teh geus ngawangun loro-loro ning tunggal lir geni lan huruf B lir tembang lan sarine geni ne cepot huruf B dawala tembang ne cepot sarina dawala tuh gitu saina cepot kuring cenah capit senyambung karunya si dawala nu kaki wari nyari geuring teh sok bebeja maui oke cek bapak kunaon jar sok bebeja ka maju bisi hayang naon-naon oge bebeja hayu kurang kaki maneh ka itu ka sekarmu me isin mah bisi rek ngojek atuh panggulikeun motor kitu ka mah nya atawa bisi hayang ngadalang nya ulah nungguan hotel wae nya Umawi apa abis ya pengadui kaki aja kepengaruhan ku impian abis ya hati abis ya dibangbalerkan kayak itu dibangbalerkan kayak itu boleh kebayangkan mereka hiji anu kebayangkan ku abis ya bapak oh ayah problem batin nya naon ya ai kawit nama abis ya ngimpi mah ngimpi naon ya ngimpi naon atuh teh ngimpi ngadu muncang karena lu kitu dijin sedih Ngimpi wae menjadi pikiran naon atuh ngimpi naon ya ngimpi naon puting tadi kok bejakeun aka anu jadi bapak bohong lagu bohong bodor situ teh nyari atuh da mun lila aing mah kasal tong maksakeun da wala wah mun digeureun kurang kaler silaing teh ngimpi naon tapi cek upami lepas Madinah ugi Jumaah 10 dinten 400 kalangkung mungkin dia tanggung kaki wari mah duka wage duka keliwon nya aing ngimpi cek gitu abdi cek di Patamanan we aya taman anu matak endah kemang-kemang warna-warni akhirnya tataman teh kurunyung teh aya istri geulis kawanci-wanci endah kabina-bina lucu teh bandang dosan teh dang dosan putri raja kabeh teh jono gitu aya abdi teh ngalieu kabeh teh kadeprak padiuk da isin ngarurupianana aduh bapak Adri pasti. teu acan dikieun lagi abdi teh acan menakan rupi istri anu model kitu Kalau jengnya mana mah. efek jeung manehna teh Pak abdi teh kana tak-tak ada baju abdi di bedoa kalau abdi teh di piwarang nangtung Ada didang ngakeun. bari jeung abdi teh aduh disirikna ngompolan maneh isi-isina Ngeleper teh dangdut. kang eta teh cacap teh dandos teh geuning ayeuna mah awewe teh di dangdosan ge kalau beuki goreng patut kemudian tadi na jeding tahu bari ngagoreng batur atuh Kebayang lain soalnya ini panjang kakek tetangga aing ni recet gini
Oh nah, akak teh geus jadi idola di lemur urang di Tumariti oge meureun dah hayang nyawe geletuk batuna kejebur caina. Babaturan urang teh. Tapi wir hiji teh kitu. Ya, babaturan oge barang penta unggul mah kena nyaho. Kira-kira ngorobokan baturan ge. Terus. Tadina impian teh istri teh kitu kakasina teh ngenalkeun cenah papi kabeh teh nyebutna teh papi. Tuh Sakapung papi, sakapung empeh. Udah tukang gampang sok papi we. Duduh teuing ya. Ngenalkeun ngaran abdi teh Wirginingsih. Saha? Wirginingsih. Cikeng neng teh di mana? Apa dia? Cenah negara kaula tuh itu karaton kaula ieu teh. Duh, silap deui negarana mah. Abdi teh hiji-hijina putri raja. Purti tungkang. Gitu kan? Tuluy kumaha? Tuluy jang. Abdi teh milarian di kapungkur cenah hayang pamagat anu sapertos kieu teh tipu kieu teh kitu kabeh teh. Ulah tipu aing tipu naon. Tipu akang mah tipu ting. Nah, kieu teh Oek. Atawa tipu reuk. Nah, di babu ke ku aing lah. Terus mau boga salaki cenah abdi teh lamun teu kangkang. Sakapung api, sakapung engkang. Sakapung api, sakapung engkang teh apa nih? Abdi tidak dipaksa kumaha ya, abdi teh lalaki dipaksa-paksa teh mah daek we hate teh. Keur pungguh normal atuh abdi ge. Bener aja. Cikeng neng teh si teh abdi teh isina teh tetegeun abdi teh nyarangan ayeuna teh da pungguh rumah sia abdi mah bokelek. Kang cenah muni harum kieu salirang kang teh pajak teh harum awak aing teh wala harum. Sakieu pengarna teh Pokok mah itu kan. Tuluy. Tah kitu iraha cenah kang penak deui diantos pisan. Kaya itu mau ngaranna teh kakasina teh Wirginingsih. Tah itu jadi abdi teh kaedanan ku impian Bapak. Abdi teh sanggup hirup abdi teh sakapeung ai magrib teh kapan abdi teh sanggup bantun tabang rek ngagantung maneh. Tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna. Tapi dipikir deui pihakku makanya kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema rek pakeun pusat bahan ieu. Eueuh dakap. Tobat kering asa ingat. Seolah-olah abdi teh piit ngunek-ngunek pasir jog-jog ngeri buah roa ngajul bulan pasti Sayang ditungtung langit buah kahonta abdi jalma sangsara model abdi yang ka putri raja tapi dah hate bahate karena ge hate. Dengan lagi hati itu bisa dipangpalir firma faka ini wae dina pangkolak panonnya ka isi. Jadi abdi teh pangan upi kaki yang amitan kalau jadi sepuh. Kalau nyingkah dia lemur dek nuturkan inung syukuna teteh maka yang ngimpi abdi tidak mau apa dipati ngimpi kamu nawak kenyataan. Mua balik muncan pangi abdi teh lukut naon ngarawi lupuk hidung jadi bodas dada antara kana bumi buluan belut jangan orai muncan kapangi mawa kawangsul. Ayah menjadi sedih terdawa lama senawa nu mangalahkan suluh jeung cai. Biasa mah dewe toran deui hampir. Nyerinya teh. Oh, nya teuing. Aduh, tobat ting anak indawala. Jadi kaedanan ku impian. Lancing,
sapeungeut istighfar ya eta oge udang syarek cenah teh istighfar agar we teu sakeun nah ieu teh bapa impian nah ka impikeun disebut ka impikeun teh urang teh mikir-mikir hayang kawin yang dan pernah panggil jeung cekolot dan ngimpi di jam 1 nepi ka jam 2 mah eta mah nyaan ngimpi tinggalin ka impikeun jadi abdi teh bade mios ti lemur bapak anu disuhunkeun teh doana ti bapa sareng ti emak abdi teh mung panuhun we abdi teh sanes teh hoyong mantosan kapriyogian emak sareng bapa di lemur nini mah nyepah kanya aya tuturkeun inung suku sia itu sira gugu maka aing ini mawi abdi dongkap kitu pada anu merestu we nuhun anaknya kasih bapak abdi diurus ku bapak ti kapungkur dugi ayeuna teh abdi teh tiasa mulang tarima alur berat nuhun berat nanggung berat narimakeun kasamu ku kanya ama abdi dugi ka kieu teh mah nuhun muga-muga bapak mah salamina ayeuna penang teh ngan Gusti nu kagungan abdi hapunten tidak sangarupi kalapatan tidak kabedogongan anak tidak ada doa dik mi HP mak jeung bapak mi HP da geus garolo Potete ay magdi kumana sibna tong mikiran dewek teh bae ek apa bapak permios ayo ini sia kabina-bina teuing deuleu nah teh kabina-bina teuing kakang semah cicing we terus ngingki ge deui itu kalau Pak anak itu geus disiapkeun gemolan anu sugan teh cari gemolan oge geus disiapkeun deui itu bener luasna teh keun antep deuleu tuman lain tuman naon sia teh mang menang geus ya sananya mang menang keun turunan tetepangna kitu ge turunan ti saha sia teh ti bubuyutna da lain anak kucing teh cepot teh buru papana teu nalipak maneh ai budak gitu cing heunteng bapak teh atuh cing sadar nepi ka perbahdinya eta teng marut teng anak merak ku kuncungan uya tara TS ka Singapura uya mah tetep TS na kahanap ti saha turunanana si cepot teh turunan Semar punten ieu mah ieu da ieu mah nyaritakeun turunan dewek sumuhuna teu sadar bapak dupi bapak pangkat teh naon dari percaya sote ayeuna jadi kuwusna sapak di kampung ieu bapak teh jalmi heureutpakeun punsat bahan ieu keueuh ragap teu aya usaha korek-korecok rurupaan teu patut jeung batur beungeut bodas awak hideung ceuk abdi oge disebut tomat teh reng-rengan bapak mah disebut tempur lain reng-rengan teu aya penciteun doma sayur ge beh ditu nah leuheung kene doma sayur teu kabagian kelas ya bapak mah doma nini we kitu-kitu teuing lamun doma nini kencar-kencarkeun mah coba eta ka kolot samohon pokona kolotna bubudakeun bubudakeun kumaha dewek papa teh ngeunteu kasep henteu ari bapak rumah sa dewek teh henteu ai bapak nikah ka saha
kainung si lain putri di mana di negara Sekar Mume putri saha nya putri raja geuning eta turunan ti dinya abena-bena teuing tuh tetangga aing ngeprokan ini depan uju tau sok kitu Pak baheula bapak geuning basa kapelet kumaha aduh geu ditunggu di paru catang dirumpak aya kararas baru kada teu diintip ku abdi aya kararas gapruk Siti Ragen pan harita barareu teh pangna bareu awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cager teh digembrong ka marang nya belahan monokon kitu teh harita teh jak kitu mah harita teh air rahasia kabongkar teh kitu hari can panggih hari tapating masa can penak jeung mah cinjang tulungan inungsia teh geus mah pageun tadi papageun dina impian tina impenan bapak ge kapungkur geuning sami ka anak minta tulung ayeuna anak minta tulung ka kolot kala diusir kolot naon ngaranna cenah ka anak teh nya teh eueuh nu nyakinasihan kanu gedenya ku gedena kanu leutiknya ku leutikna kanu awewenya ku awewena kanu pinternya ku pinterna kanu bodohnya ku bodona kanu goreng patutnya ku goreng patutna kanu baongnya ku baongna kanu pegeknya ku pegekna tuh bener jang nah keketerekan mang menangkeun ka anak nepi ka gesek-gesekeun tuturkeun sia erek da kadulur balik kanan kolot kitu patut omong kadengeun-dengeun ka anak sorangan mah punten mah abdi mah mengalahkeun suluh panginten 7 minggu mah dek nuturkeun pun lanceuk tuturkeun yang bisi kumaha onamkeun bae mama dek di dieu dek mandiri dek mitah tatangga we ngalah suluh maja sumuhun kolot kitu teuing aing mah dek dituturkeun aing mah jor sia tobat anaking walah mamilu nah teh nah make jeung naha teh sagala ari kakang Semar kabina-bina teuing nanaonan ieu teh kalau teh nepi ka kitu ampun teuing sugan teh nya anu jadi anak teh kabina-bina teh bari jeung anjeun teh budak dibawa geus galede ku kaula nepi ka lahir batin dunya akhirat ya ku anak ai bapana sorangan kitu patut Gusti ampun kitu nya kan dan naon teh manglawankeun lain manglawankeun atuh da kanya kadeudeuk kaulas kasih kanu jadi anak kasih asta jingga kasih dawala teh geus napel geus aya dina hate geus hijab ya geus masket atuh geus masket ari ayeuna nguping kasauran model kitu asa teu payus munguh disebut teu wajar aya di bapa kasauran model kitu teu beda we kacang dengan kajang kabina-bina teuing ayeuna kaula teh bade dedeus ka Kang jeung Rama ka nagara Sekar Mume dek nyuhunkeun harta bana mas picis kumarincing inten jumanten kage pun anak kage si asta jingga kage si dawala pilih eta di pamajikanna teh barang penta emas palai sabaraton karena si sanes Banyol bade dipasihkeun ku kaula bade dipaksa kaula teh putri rajana asa kabina-bina teuing teh anak nepi ka kitu aya kahayang nepi ka teh bisa nulungan inung naon ngaranna kaula teh ayeuna teh rek mios ka tukang kaput dek dicalukan si cepot dek diukur cenah make jas hujan Freddy dek didangdanan ku kaula nah sakabina-bina teuing Kakang Semar hapunten si cepot cenah make takwa cenah make bener ikatna cenah digenti ulah kitu wae
nya make takwa make helm malah lucu sakitu kaula nun hapunten teuing ngolo istri karayu wa istri kanya promios kakak heula diuk dek dituturkeun si cepot duh api-api teuing aduh kakarai indung siapa kejeng nyeretkeun ka aing ma kumaha nuhun ulah ceuk beja Siti Ragennya ka anak sampeuran teh bisi ieu teh mangrupa kedok tapi geuning ieu meureun anu disebut mulus banglus gemlengtur salamet teh aya populasi hiji istri anu sajati sanajan ka anak sampeuran nepi ka tega rek ninggalkeun kula salaku bapakna tek melaan sastra jingga bari jeung eta teh anak sampeuran ngandung hartinya ka anakna bogoh ka bapakna eta hariti moal dua matak bapak moal nyerahkeun mah sabab naon moal aya deui cara mah teh tibatan miceun memenih nama eta make jeung dek bare harta kakayaan mas biji kumaha jingin teh jumanten rek tontonan heunuhun eta teh tina kajaah bijina ma cing inget bisi teu apa sawarga teh nu dewek cing inget ieu sawarga teh diukurkeun jeung dunya eta di dunya ieu bumi leras dalam ribuan kali lipat gede lagi bari jeung mama negara aya keneh di bumi dek ngadu geulis jeung bapak yuk hayang naon si cepot tong boro make jeung hayang ka manusia nu aya di dunya hayang ka widadari dipedol ku aing hiji saton mah teh dek mawa mas teh letik kuku teh hayang sabaraha kontainer mas euy jeung gunungna ampun nuhun mak nuhun hanya kira kitu tah bener teh dunya ke nasihan lawan tupang nugi ka diusirkeun cenah mandiri di mana-mana jelema peurih mangkena ka ituna peurah aya menang beurah cenah baca antep cenah katemong jati dirina cenah temong ka mandirianana ulah diwowoy gede geus dewasa eukeurkeun si sepot teh gede geus dewasa eukeurkeun antep cenah mikir di mana-mana manusia geus ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara barangsa kaituna kumaha kira-kira umur kurang aja ya tingali dina Malik Yaumidin ma didinya teh mad badal bisa dua mad badal dua rakaat tapi aya deui anu disebut mad tabi'i bisa dua bisa tilu teh mah hartina perkara pikeun ki maneh jadi perkara pikeun maneh teh bakal karasana di akhir lamun daek peurih bohade bogore di akhir manusia mah karasana aya deui nu ngartikeun raja atawa nu ngaratuan di poe akhir heueuh kitu hasil tina amal soleh hasil tina bener bagur teh bakal dipapag ku malaikat oge lain dipepek
tujuanan kecil nepi ka pebah mana kitu mah ampun teuing Kakang Semar jadi si cepot teh bakal salamet dihina ku pinitauhaeunana nepi ka ditampi ku awewena aing turun asik loba teh ngalajo TV nu sia teh make nyaho naon beda sa arta sih Asik mana? atuh si cepot bakal laksana coba teh hayang geura nempo piminantueun ampun ieu kongkorong itu gaduh kongkorong anu 100 gram bari dipasihkeun ka piminantu nuhun kongkorong anu mana anu dijual teh geuning ku siga apa dijual mah eueuh meureun apa dicopot deui ku si cepot tuluy dicopot deui ku si dawala tah ayeuna teh aya di Pak Gade digadekeun ku si Egot keur bae Nasi kongkorong domba. ayo mah urang ngaliwat teh ieu hah tibalan kaulah nun jeung melang wa teh kadunungan ua dunungan Bapak juragan Permadi ayana Dunia Yono juragan Arjuna teu aya ayeuna teh ya tuh kan ayo mah ayo ini Astra jingga nuturkeun ninung suku lumampah metu alas mancing alas Kang Samyam Raja Desa kewajiban kalau jadi kolot mengalahkan suruh mengalahkan saya tapi kan baik daya si dawala ini milik ini sih tetap buku alamatnya duka di mana negara naon dan buku Mbak Putri Raja Kakasina Dewi milik ini sih Kan disuruhkan nomor HP. Jana yeuna akan nuturkeun inung suku hayang nyaho nepi ka perbah mana sawa kuring ingat ceuk kiai asa hayang tang tupareng Eta. gareng dawala bapak teu nyeri abdi dicarekan ku bapak ditunung ku bapak geus bae da kolot kitu urang mana kitu ge melang sieun ditampik batur sieun dihina batur tapi kan bae bapak dagening pangna ngaronjat oge harkat darajatna wibawa komarana nepi ka dijadikeun rasul nepi ka dijadikeun nabi ulul ajmi al amin Muhammad Rasulullah teh geuningan dibaledogan ku tai onta ge istuning keukeuh panteng hartina langgeng dina pengabdian teh teu robah meunang ka bunga meunang ka puri teh anger we ngabdi terus pek maung pek badak
jadi hari ringan jadi mah. Kan nggak beberapa hari apa? Sugan kahibur ada guliga. Udah ikut nu nyeri hati pada saka suwa jadi dia. Begini sih. Kadulur-dulur anu di kulon nu di wetan nu di kaler nu di kidul doana we emang cepocing laksana yang kami gini sih. Testuna we ka Pak Haji obar-sobarna itu. Bapak Bupati Bandung. Atuh Kakang Deni Rukada. Kang Haji Deni Rukada. Komisi D. Yang sinengna. Saurna mah da teh janji bari masihan kado di mana akan kawin. Nya beres. Pak Haji lagi. Nya. Pak Insinyur Haji Ernawan ya Pak. Pak Insinyur Haji Ernawan di dinas peternakan heuh. Oh, bari mah ngado pasti atuh. Ngado urang kerewe. Oh, mau Bapak Haji Dedi Mulyadi esa mah Wabub Purwakarta. Badak ngado kerewe sareang ge. Bapak Dokter Anas Haji Lili Hambali. Bapak Bupati Purwakarta aing ngadukung ka aing roba ieu. Wah, seueuh. Pak Haji Dada Rosada Wali Kota Bandung. Pak Haji Budiana Kadisbud Par Jawa Barat. Pasti mah eta mah jelas atuh mah. Jelas eta mah. Nya. Mageng urang Bogor. Ieu mah cepot aya kahayang ieu. Bade mang nyawerkeun mageng maksudna. Beda dari kaul mang nyawerkeun di mana akang kawin ge. Komo Pak Haji Sidik mana pugu geten eta mah. Ibu Aja Nining. Yang atin man pika nutur-nutur gini kan dewek bisi kumahaona meureun. Wartos kene ka Pak Haji Umar. Doma teh ka abdi kene gitu keur bekal kawin. Nya. Ka Panawa Group. Nya gitu. Ka Bapak Haji Apo di Cikoneng. Nya Pak Haji Wahyu, Pak Haji Asep, Pak Haji Rahmat, Pak Haji Hamdani, Pak Lurah Wilson, Pak Haji Oro, Api Oman, Kelanan, tunggu kabu beledugan. Mak jeung bapak teh geus kolot. Saha nu tanggung jawab mengalahkeun cai, mengalahkeun sulu. Apa deui teh geus miapek ka sini tong tuturkeun aing. Da pugu dewe mah geus sakieu balukarna geus sakieu buktina. Tong milu sangsara kabeh geus ya. Balik itu. Kieu ye sabenerna mah naon? Diusir kuring oge. Diusir kumaha? Tuturkeun sia. Dumeh kieu cing teh da turunan ti bapa da nyeri kuring. Hadapan urang teh buruk-buruk papan buruk jadi. Hade goreng jeung dulur ngaran jeung dulur jauh sih tepungan. Anggang sih teh yang gering silubaran pae silirasanan tong boro jeung dulur jeung tatangga apa nanti sih kewajiban manusia. lah eta. Dikitukeun tah teh. Ajan pagrekeun we. Tong dianggap kuring goreng hate baru jadi dulur. Cek kuring. Wah. Pangna cepot punten ieu. Pangna cepot tapi kaki itu teh turunan ti saha? Tapi ulah gitu-gitu jeung da kakolot. Atengeuna kuring oge. Turunan ti bapa. Mak keprok itu kangen. Mak katingali keprok. Kode gitu bae bisa dikitukeun.